Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang dari sarang channel Saung Si Cepot. Mang Cepot ayeuna jalan-jalan ka pasawahan. Mang Cepot madak kieu we tukang ngatrok. Ngan tukang ngatrokna Mang Cepot kayaknya mabari jeung maca Quran, Mang Cepot teh jeung ngatrok jalan-jalan maca sholawat. Anu ditampilkeun ku Mang Cepot estuni mungkin seueur kasayana nah paling tanya anu ngawes aya anu ceramah aya anu maca sholawat aya. Mang Cepot nuju jalan ka sawah. Ngapakeun ieu sholawat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وبالهادي رسول
ilahi salimil ummah minal afati wal niqmah wa min hammi wa bil gummah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi ya apa ikun ijazah manja cepet gawe cuma jangan nah daripada ngomongkan bacur meni selawatan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitu ya mengcepotnya dalam rangka mengcepot jalan-jalan ka Serang muni ora Asia Serang sakitu mengcepotnya Nostor selawat mudah-mudahan kanu ngupingkeun kanu macana sami-sami barokahnya oge ka para penggemar Saung Cicepot tong bosan-bosannya subscribe like share tonton terus Saung Cicepot mudah-mudahan jaya di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.